نسألك اللهم بمعجزاتهم وبكراماتهم وبمعونتهم وببركة علومهم أن تنفعنا بهم وبعلومهم وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. شاء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalmi teh seueureungan teka teringali ieu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudil ma'bud al-matlubil maqsud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zainil wujud sahibil maqamil mahmud wa ma'danil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummatihi wa aslih syu'unahum ya barru ya wadud. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba 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 liman lam yaroni wa amana bi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aparatur pemerintah Desa Sukakerta, wabil khusus anu aya di Kampung Cihamplas Hilir, anu ku pribados dipihormat al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Hidayah sareng sadaya kulawargi anu dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, santri, pamegat istri anu sami hadir, wabil khusus para pemuda pemudi anu dipihormat. Mudah-mudahan urang sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bingah anu amarwata suta, bingah kagiri-giri, paripawa sepuh lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Wengi ayeuna sin kuring tiasa silaturahim deui sareng urang Cihamplas Hilir. Jadwal nama kamari sasi naonnya nuju haul eta teh tos mios tos dugi ka Cirebon, nanging kaleresan dinten enjingna aya walimatus safar pribados sareng pun bojo margi aya pergeseran jadwal kanggo ibadah umroh.
bari mubaligna harita madua numatak daripada ripuh kadieu ge bakal pentingan jadi balik kanan balik deui didugikeun kitu teh ambeh urang dieu ngamaklum nu kahiji pribados nyuhunkeun hapunten kalawan kudrah iradah Allah kalawan insyaallah sareng ridona wengi ayeuna urang sadaya kempel deui di dieu anu dikaitkeun sareng acara mieling kana di Isra sareng di Mi'rajkeunana junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa bahasa urang sok nyebutna teh Rajaban. Nanging Pak upami urang nyarioskeun Rajaban ieu teh panjadi tradisi jang urang kebiasaan jang urang di mana sumping sasi Rabiul Awal maka urang teh peringatan Maulid Nabi disebutna muludan di mana sumping sasi Rajab urang oge ngaramekeun Rajaban di mana sumping bulan Muharram aya peringatan tahun baru Islam di mana sumping Ramadan aya peringatan nuzulul Quran. Cuman yang disayangkan hari ini ada sekelompok manusia yang mereka mengatasnamakan orang-orang yang bertauhid mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah dan menyalahkan amaliyah kita. Makanya mereka bilang muludan bid'ah, Rajaban bid'ah, tahlilan bid'ah. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasul dan sahabat. Engke malamun aya jalma nu ngomong Rajaban muludan tahlilan bid'ah, jawab we ku urang heueuh kitu. Naon cenah Pak? Heueuh gitu. Berarti paseaeun heueuh we. Nih tere. Kenapa? Ya memang bid'ah. Kok bid'ah? Tapi tenang. Imam Syafi'i kan membagi bid'ah itu kepada ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Patokannya gampang. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah berarti baik. Kalau melanggar Quran dan Sunnah maka itu berarti buruk. Yang harus dipikirkan kan begini, bid'ah itu kalau pada ibadah yang mahdhoh. Jalma sholat subuh gara-gara masih kene seger ditambahan nu tadina 2 rakaat teh urang mah hayang 4 rakaat tah eta bid'ah. Atawa pemuda bulan Ramadan puasa batur mapan ti subuh nepi ka magrib ieu makalah dipotong lohor geus buka aya tanu ngomong aya eta jelmana tah. Oh, daerah. Nauzubillahi min dzalik. Itu bid'ah karena berarti mengurangi dan itu ibadah mahdhoh. Kalau soal tradisi seperti Maulid dan Rajaban ini namanya bukan bid'ah yang buruk. Kenapa? Ieu mah tradisi lamun arek tong ningali judulna tingali mah eusina. Betul. Ini kan sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Aisyah menyebut ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni qat illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman. Jadi sahur Siti Aisyah, Kanjeng Nabi di mana bingung dina milih antara sababaraha perkara. Maka ia Kanjeng Nabi milih nateh pasti nu paling gampang
lamun aya perkara pilihan maka Rasul sok milari nu paling gampil. Bari catetan naon malam yakun isman nu penting nu dipigawe na teh lain dosa. Jadi hidup ini simpel Bu. Yang penting yang dilakukan kita bukan apa? Dosa. Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki beliau kan menyebut begini. Abdi ngadeg lah teka ciri aingna. Jadi asa ngobrol jeung jurig ce. Depan menjeng jurig mah ai itu ningali ka urang, ai urang teu ningali ka itu. Halo. Mana jurig? Bu. Jadi sahur Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Beliau ini kan menyebut begini. Lamun dibandingkeun aya dua jalma, anu ieu jalma teh nu hiji mah tukang ibadah, daek ibadah, getol ibadahna, tapi resep keneh ngalakukeun dosa jeung maksiat. Dibandingkeun jeung nu kadua, jalma ibadahna biasa wae tapi manehanana ngahindaran tina maksiat, maka alus keneh nu kadua. Kenapa? Karena orang maksiat itu berarti membuktikan bahwa ibadah yang dilakukannya tidak mabrur. Betul. Jalma sodakoh tepati gede, bahkan bisa disebutkan koret. Aya nu koret, aya nu koret. Boga dahareun tepan kajeun teuing hasim daripada dibikeun kata tangga. Leres aipokna teh ai dipentas sumbangan teh nya jang masjid, jang pasantren, jang rajaban, pokna teh boro-boro teuing jang rajaban, boro-boro teuing jang nyumbang, sorangan oge hirup ripuh. Padahal mah Pak, lamun rek jadi jalma nu bager ulah nungguan beunghar. Sabab pembuktian Pak, jalma anu miskin leuwih hebat sodakohna batan nu beunghar. Sok we buktikeun. Leres? Ibu gaduh artos 100.000 ngan 100.000 nah dipenta ku panitia rajaban wayahna patungan 50.000 dibikeun Pak, berarti sesa sabaraha 50.000 hitunganana berarti 50%. Sok jelema nu beunghar boga duit upamana 1 miliar dipenta 50% na rek dibikeun moal ta eta apa. Jadi bager keneh nu naon? Nu miskin. Nu miskin mah dipenta 50% teh daekeun nu beunghar mah moal. Jadi maksud saya apa? Jangan nunggu kaya untuk jadi orang yang dermawan. Sabab aya geus beunghar mah kalah naon? Bu, pandongeng Sa'labah teh. Sa'labah ini kan sahabat Rasul yang soleh, berjamaahnya tiap waktu, tapi selesai berjamaah langsung pulang. Gara-garanya apa? Pakaiannya itu gantian sama istrinya, saking miskinnya Sa'labah. Selesai sholat langsung pulang, selesai sholat langsung pulang. Rasulullah akhirnya bertanya, "Bah, lain abah ieu mah. Pan ngaranna naon?" Sa'labah. Bah, nah hagening geus salat teh sok langsung indit teu wiridan heula, teu ngadoa heula. Ya Rasul, saya ini ditunggu sama istri saya. Pakaian saya ini gantian sama istri saya. Saking miskinnya siapa? Sa'labah. Akhirnya Sa'labah minta sama Rasul, "Ya Rasul, jadikan aku orang kaya, doakan aku jadi kaya." Kata Rasul naon? Cek Rasul kieu. Ye geus tong hayang beunghar meureun ku miskina bakal hade. Ku Rasul teu doakeun. Lama-lama datang lagi Sa'labah. "Ya Rasul, saya enggak kuat, doakan saya supaya kaya." Doakan supaya kaya. Kata Rasul, "Jangan, enggak usah. Mungkin miskin itu lebih baik daripada kaya."
tadi doakan katilu kali geus sababaraha kali da maksa wae salabah ya Rasul saya sudah enggak kuat doakan saya jadi orang kaya salabah menta beunghar ngan salahna salabah teu menta jeung berkahna salahna naon Pak teu menta jeung berkahna oleh Rasul didoakan bener Pak dikasih modal 1 kambing ternyata kambingnya itu digembala sampai banyak 40 Rasul nyuruh sahabat datangi salabah zakat datang salabah saya disuruh Rasul ngambil zakat berapa 1 kambing dikasih salabah karena memang 40 dicokot hiji tinggal 30 salapan punya 80 kira-kira punya 80 datangi lagi bah naon zakat 80 zakatna 2 masih kaharti kene 80 cokot 2 masih kena 78 sampai akhirnya salabah punya kambing 4.000 Pak sampai berapa 4.000 didatangi sahabat yang diutus oleh Rasul datang salabah kata Rasul zakat 4.000 sok sawaraha zakatna salabah mulai tenawan mulai tersadar ini bukan zakat ini bukan sodako ini sudah pemerasan tuh geus beunghar mah jadi naon jadi hese matak salabah cilaka jadi ulah nungguan naon Pak ulah nungguan beunghar tapi ku sodako insyaallah bakal beunghar diberkahan ku Gusti Allah betul kau mau jalma koret mah wah picilakan Bu naon nu dipika koret ku urang di dunia ku Allah bakal dibebankeun ka urang jaga di akhirat panaya Ustad nu almarhum teh anyar kene subhanallah alhamdulillah saha teh Bu ada Ripin hariri cenah wala ilaha illallah Allahu akbar saudara Arifin yang dicintai oleh Allah tapi ya mah lain Imam S Arifin lain dia mah Arifin awan Arifin Ilham pan ngejelaskeun sedekah teh kitu saudaraku manusia yang di dalam hidupnya tidak mau berbagi padahal di dalam hartanya ada hak anak-anak yatim, fakir miskin, tapi tidak mau mengeluarkan zakat, menjadi orang yang bakhil, maka Allah ancam di dalam Al-Quran, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan aku gantungkan apa-apa yang ia bakhilkan ketika di dunia. Tapi as-sakhi, orang yang dermawan, mau menolong, mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan, maka dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah, dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bantuan atuh. Wala ilaha aing teu kompak tebati semangat ai haleuang kana zikir mah nya Bu dibere duit mah kompak ya Pak tapi lamun nonton dangdut nepi ka jam 12 peuting ge anger ditungguan mangkaning Jawa Barat perwakilanna Cianjur deui bae pan si Meli nya bener nya jadi bala di si Lesti itu dah biasa jadi kualitas HD bisa aya koneksi da ayeuna geus aya Lesti mata urang Cianjur nu resep dangdut asup kana liga dangdut gampangeun da di jerona geus aya saha geus aya Lesti kan sok nonton abi mah nonton matara ngan pan ningali iklan unggal iklan ge aya Jawa Barat gitu alhamdulillah we meh gampangnya ceuk ternyata hatimu buta karena tabir kepalsuan
cek wah haji eta. Da bohongan ngaharulang wae aing mah. Lanjut. Halo. Lanjut cek. Nah, nyanyi geura heula. Tara bener. Halo. Halo. Yo. Dia ini Pak orang sholat 5 waktu dilakukan, sholat sunnahnya jarang, sodakohnya biasa saja karena memang kurang mampu. Tapi dia nggak pernah menyakiti orang lain, menghindarkan dirinya dari maksiat. Maka ini lebih baik daripada orang yang berjamaahnya mau ngaji daek, kaasup sodakohna oge gede, tapi angger keneh sok daek ngalakukeun maksiat. Karena ini membuktikan ibadahnya berarti tidak apa? Tidak mabrur. Na'udzubillahi min. Bu. Pertanyaannya berarti begini, Bu. Ari maksiat teh naon? Meureun kitu. Patokan nu gampang na maksiat mah kieu. Ninggalkeun nu dititah nu wajib. Ngalakonan nu dilarang ngaranna naon? Maksiat. Oh berarti orang ibadahna biasa wae. Daek salatnya salat, henteu nu penting mah tong nyari batur atuh eta mah sarua we jeung maksiat, paninggalkeun nu kudu. Kartas ulah nepi ka kitu. Bu. Heuy. Teu kataringali aing mah. Kang ieu teh kirang lampu kunaon? Ngahaja. Dinu proyek. Supados teu kaciri nundutanana nya Pak. Alhamdulillah. Makanya Pak, sekali lagi yang terpenting kalau pengen jadi orang baik, yang terpenting apa? Hindari maksiat. Apa maksiat? Meninggalkan yang harus, melakukan yang dilarang. Itu namanya maksiat. Definisi entengnya maksiat adalah itu. Ibu, halo Bu. Pan lamun ngaji tadi ajengan di dieu. Pamidina fikih pan hukum teh aya sabaraha? Ieu geus ngacung kokod aing sabaraha. Sabaraha Bu? Itu apal sakieu sabaraha tuh dah. Dalam fikih kan hukum itu 5. Betul Bu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Betul? Tapi ulama usul fikih itu sebagian menyebut enggak mungkin ada sesuatu yang mubah. Wajib jelas dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan teu naon. Makruh dilakonan teu naon, ditinggalkan menang pahala. Nu haram lamun dilakukan dosa, lamun ditinggalkan menang pahala. Ini yang gak jelas apa? Mubah. Makanya ulama usul fikih mah bilang gak ada itu, masa ada sesuatu yang mubah. Bagaimana mubah? Mubah itu berarti dilakukan teu naon-naon, ditinggalkan oge teu naon-naon. Teu mungkin apan kabeh oge la maujuda illallah, terus aya naon? La ma'buda illallah. Dina setiap pagawean nu dilakonan, dina takdir nu ku urang karandapan, eta teh aya jalan ka Allah, aya jalan ka setan, aya pi surgaeun, aya pi neraka. Maka teu mungkin cenah aya nu mubah. Tapi Pak, minimal yang dilakukan itu memang yang mubah. Artinya model-model contoh nih Bu, makan tuang osok Ibu, osok tara kaliwat seberapa kali sepoe tilu paingan galende atuh. Tapi memang pastilah anu galedenya ibu-ibu sok geura pikiran ibu-ibu teu galede kumaha Pak ya aing ngabejaannya ka bapak-bapak ya kunaon geuningan jelema lamun geus kawin khususna ibu-ibu sok naon galede ulah nyebut gendut kade sok teu ngeunaheun disebut gendut teh nya ce ari awewe mah sensitif ulah kieu ih mama ayeuna mah
salira teh meuni asa gendut kieu ulah nyerieun hate ganti mama ih resepnya ayeuna mah salira teh meuni asa berbobot. Tapi pamajikanna pinter ngartieun maksudna salaki ngaledek. Akhirna naon Malik, "Bapak, ulah sok ngomong kitu ka mama. Ye, bapak mah datara ngaji. Cek ajengan oge jalma di akhirat nu bagja teh jalma anu berat timbanganana." Disangkana timbangan awak. Padahal maksudnya timbangan amal sae leres. Ai awak mah tuh aing hese asup surga da leutik. Halo. Bu. Geura tingali Pak, kunaon geuning awewe lamun geus kawin samun geus rumah tangga sok gendut. Geura pikiran. Anu masak saha Pak? Awewe leres. Anu ngasaan? Awewe. Betul? Anu mingpin dahar awewe, anu beberes lamun aya sesa awewe, nu ngahuapan budak eta budak teh kadang-kadang sok hese dahar pan aya sesa nu meahkeun saha. Jadi kesimpulanna ulah kaget lamun boga pamajikan teh naon awewe. Masakan laki disebutkeun ku salaki. Leres Bu. Mata pantas geus kawin mah mani asa baru tikeuknya. Halo. Halo. Secara hukum asal makan itu kan apa? Mubah. Makan boleh, enggak makan pun boleh. Tapi kalau orang enggak mampu mendirikan sholat yang wajib gara-gara enggak makan, maka makan hukumnya jadi wajib. Kartos Pak. Tidur sare pan eta teh mubah sare heg henteu oge teu naon-naon. Tapi lamun keur ngaji mah ulah sare ulah nundutan pancep ulama geuningannya lamun jalma nundutan dina waktu keur ngaji maka eta teh keur nyieun jojodog dina neraka. Atuh mun kitu mah mending sare we nya ceu. Lamun sare berarti nyieun ranjang. Tinggal milih we. Rek jojodog rek ranjang. Halo. Bu. Orang itu tidur boleh, enggak tidur pun boleh. Tapi bisa jadi ece mending keneh sare daripada ngomongkeun kagorengan tetangga. Jadi tidur awalnya mubah, bisa jadi wajib, minimal hukumnya apa? Sunnah. Makanya wali-wali Allah itu Pak, kebanyakannya itu dari sesuatu yang mubah, tapi yang diniatkan menghindarkan maksiat. Bapak ngopi, ngobrol, jeung babaturan, pemuda ngarariung, ngobrol, asal tong ngobrolkeun kagorengan batur we. Asal tong ngobrolkeun hal-hal anu pimasalaheun, maka eta setan teh naon nyerieun eta teh. Setan teh rudeteun Pak lamun aya pemuda ngarobrol, tapi ngobrolna henteu ngomongkeun kagorengan batur. Hareureuy ngobrol biasa, eta setan teh naon teu betaheun gara-garana naon paling henteu eta jalma ku ngobrol teh, eta pemuda ku ngobrol teh ninggalkeun tina maksiat. Ini hebatnya Bu. Makanya ayeuna urang di dieu kumpul ngalaksanakeun rajaban, judulna tinggal tong mikiran judul atuh ai heueuh anti mah tingali we eusina alus henteu. Minimal hiji urang rajaban di dieu kumpul teh aya silaturahmi. Betul. Silaturahim apan dititah ku Allah, dipiwarang ku Kanjeng Rasul. Ibadah berarti ka Gusti Allah. Nu kadua, dina kumpul urang ayeuna minimal diaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Betul? Asok maca Quran. Alhamdulillah. Asok maca Quran.
Sok lamun dinupaeheun Wali kuliah. ari sapopoena Matara. Halo. Da TV ge kuluna mah TV teh anu maca Quran we terus ning tiasa di biasana Nabawi atanapi di Haram itu kan unggal waktu teh naon we maca Quran we terus ayo urang mah daah teu resep angger we liga dangdut. Da eta teh darek ngadukung si Meli teh ya. Betul? Halo. Pindah ke teh Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Lamun hayo we dina Quran eta sok lila-lila mah budak teh sok naon? Sok ingetin, sok apal ulah ieu mah kalah TikTok sia mah. Nya aya TikTok. Jigana sia mah mun dipeta teh moal mere. Jigana kalau ada makanan di meja mangalag kusia. Ya abdi ge nyaho, Pak. Besok nonton. Da anu viral mah piraku teu apa. Betul? Halo. Naon cenah? Minimal dina Rajaban aya diaoskeun ayat suci Al-Qur'an. 3 minimal dina Rajaban aya maos sholawat ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dua aing harulang wae tibang ge sallallahu alaihi manihara rese. Siap? Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Kudu dipaksa tibang kitu. Resep sholawat teh ce. Resep sholawat. Pek da sholawat mah ibadah anu gampang tapi ngabuktikeun cinta urang ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sangat cinta kepada kita, Pak. Ngan urang teu apal. Mana diantaranya? Nih, dalam proses Mi'raj Rasul muhadarah dengan Allah di Mi'raj, Pak. Dina proses Mi'raj itu kan Rasul berkata, naon nu ku urang dibacakeun dina tasyahud teh at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kata Rasul, kehormatan tahiyyat al-mubarakat yang diberkahi, at-thayyibat yang bagus, lillah adalah milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menyambut Rasulullah pada proses Mi'raj dengan apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menyebut assalamu alaika, keselamatan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nabi wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, keberkahan Allah untukmu. Kira-kira Rasulullah nego
Apa kata Rasul? Ya Allah, keselamatan, keberkahan, rahmatmu jangan buat aku saja dong. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kata Rasul, ya Allah, keselamatan bukan hanya untuk saya, tapi untuk kami semua. Rasul dengan umatnya, wa ala ibadillahis shalihin, khususnya orang-orang yang apa? Yang saleh. Ini saking cintanya Rasul kepada kita umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ayo urang sholawat wae hararese. Dina surat Ad-Duha depan ayat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuh halohan di dia mah. Geus kajeun teu nanaon. Aya teu ikhlas memontong. Balikan deui lah, siap? Siap. Kudu ditanya heula. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah hatur nuhun. Di ayat ini disebut apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang mencek santri pan saufa berarti taswif. Sin saufa berarti pasti, masuknya cuman ke fi'il mudhari dan zamannya jadi mesti mustaqbal. Berarti ini Allah sebut kira-kira jeung yakin pangeran anjeun Allah Subhanahu wa taala bakal mere ka anjeun kanikmatan, rahmat dan lain sebagainya di akhirat. Fatardo ka anjeun teh Rasulullah. Fatardo sehingga engkau Muhammad merasa puas. Cek Allah gitu ke kanjeng Nabi. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasul itu begini, ya Allah, aku tidak akan pernah puas kalau masih ada umatku yang di dalam neraka belum masuk ke dalam surga. Rasul lagi-lagi nego, Pak. Padahal mah orang pan saha atuh urang, Pak. Apa? Betul? Tapi Rasul sangat memperhatikan kita. Makanya dalam hadis yang tadi dibacakan di muqaddimah kan ada tuba liman ro'ani wa amanabi. Rasulullah cuman bilang satu kali tuba. Bahagia orang yang melihatku, kata Rasul, dan dia beriman kepadaku. Tapi di lanjutan hadisnya Rasul sampai 7 kali bilang apa? Wa tuba, 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 sampai 7 kali. Dan bahagia, 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 sampai 7 kali Rasul bilang bahagia. Siapa yang 7 kali dibilang bahagia oleh Rasul? Liman lam yaroni wa amanabi, pikeun jalma anu teu pernah ningali kami, cek Rasul, tapi iman ka kami. Saha? Urang sadaya istimewa. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya minimal kita mau baca sholawat. Betul? Betul. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu enteng, nu pondok, nu eta minimal sapoe 100 kali. Bu hoyong jadi jalma nu hirupna cukup hoyong. Kabutuhna ku Allah dicumponan hoyong. Maoskeun sholat, boga salaki bager teu daek pangyandungkeun hoyong.
Cing bener ya hayangna. Gaduh caroge bager hoyong ce. Bager teu daekeun mang nyandungkeun hoyong. Jampean salaki kuso lawat meh bager. Ulah kieu pokna teh. Bapana nyaan kitu sok WA jeung si anu ada. AA bener sok SMS jeung si anu. Ye daripada mamah kudu jadi nu kolot mah mending keneh samet dieu mamah mah mending keneh mundur cek salakina ai sugan teh rek eleh salakina pekpokna teh naon mamah mun mamah bade mundur mangga tapi kade mundurna alon-alon gara-gara tara disolawatan ai urang mah solawat teh duit lamun dinu paeh heuh nya aya nya pokona teh duit solawat nu matak aya lagu mundur alon-alon teh eta gara-gara nama ai pante mundur alon-alon aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo teu ngarti da Cianjur mulai Jawa matak diganti ku Sunda aing mundur lalaunan sabab sadar aing saha nu diteang ukur maneh pas sedih ditanya yang kunaon mundur percuma maju oge raga na jeung aing hatena jeung batur eta pamuda nu keur galau ayeuna ditanya teh jang kunaon mundur percuma maju oge aing geus maju teh sok poho ka babaturan hayan kitu tamun bapak-bapak beda deui eta maju tah ieu maju susu laras da abdi mah mun tunduh teh ku susu cenah. Kan biasana bapak-bapak mah mun tunduh ku kopi, abdi mah ku susu. Sabab ari susu mah teu diinum oge, ukur dicepeng wungkul bisa teu sare saputeut. Cicing-cicing sia moal ngarti. Tapi jigana ieu mah teu as ye. Maksud teu as teh panas keneh. Bapak-bapak mah mun ditanya naon pokoknya teh parawan kene ai kitu nu parawan teh halo mun bapak-bapak beda ditanya teh Pak kunaon mundur percuma maju oge pipasaeun jeung nu kolot naudzubillahi min matak sing seueur maos salat ameh tentrem hirup ngabuktos ke cinta urang ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bari sholawat mah bebas. Menang pahala rek kumaha oge sholawat mah macem-macem ban sholawat. Sholawat teh nu kieu. Asli nama apa? Hamko hami se चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गली से लगा लो lamun eta mah moal menang pahala aing ngabejaan mun hayang menang pahala mah ganti ku ya nabi salamun alaik ya rasul salamun alaik ya habib salamun alaik salawatullah Allahi alaik itu mah cek si Ajol itu abdi ge tadi nama rek milu lidah dengan era geus kagok disebut ajengan alhamdulillah bu
resep sholawat atau abdi mangajak HP, laptop, komputer nu baroga. Jadi mun ngamarusik teh sholawat we. Kunaon sabab pan sholawat mah teu ngahajage meunang pahala. Teu ngahajage meunang pahala. Dina naon namina? Dina HP nada dering nganggo sholawat. Pan urang teh sok kaingetan da minang ngadenge nya. Ujug urang teh miluan we sholawat, meunang pahala sholawat mah sanajan teu di niatan. Itu hebatnya apa? Sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu berarti menyandarkan diri kita dengan makhluk yang paling mulia bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut lagi naon? Anta babullahi mu'tamad. Yang imam musliyan ya sanadi anta babullahi mu'tamad fabidun ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Eta mah lamun Habib Syekh Arapal Habib Syekh teh. Hah? Anu sok eta Habib Syekh eta. Habib Syekh kudu aya gogog. Eta bener ah. Sok we tingalina naon teh YouTube. Eta beda ece-ece ibu-ibu anu nini matara YouTubean. Nini nu sok YouTubean moal aya iwalti di abdi jamaah abdi di Kuningan unggal saminggu sakali minimal YouTubean speaker teh YouTube alaina taubatan nasuha cek abdi lain YouTube eta mah watub sia. Pada abdi ngomong sholawat dina YouTube jadi pembacaannya jadi YouTube alain si goblok. Na'udzubillahi min Anai Habib saya mah dati Solo nu matak seueur sairna anu Jawa teh apa leres anu keur ngetren teh sluku-sluku bato kumaha coba harapan teh ajan sok teu gaul suku-suku bato mana ya teh sluku bato elang elo siro menyang Solo le oleh payung moto majantit loba wong mati ora oba yen oba medeni bocah yen urip sregedeng ibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan dari mangagatan bidawamil mulkil lagabahi salatan daimatan bidawamil mulkil lagabahi. Dah kudu gitu kudu aya gogogogan. Halo ya apal tuh Habib Syekh itu apal mah percuma atuh. Cuma emang lah. Halo daripada gogorowokan teh terus melangkah lupakanmu lelah hati perhatikan sikapmu jalan pikiranmu buatku ragu tak mungkin ini tetap bertahan perlahan hati ku terbelenggu ku coba untuk terus menjauh perlahan hati ku terbelenggu ku coba untuk lanjutkan hidup. Si Ariel mah kudu kitu ai duit nate panjang BCL eta anggota baru
BCL anggota baru Randa. Aya Randa di dia. Nini nya. Randa beserat. Bung nini mah. Da abdi yakin nini mah liat. Ada luar sa. Oh berarti cenah pernah ngajaran, henteu lain ngajaran. Pan kieu pikir we ku bapa, entong wae mun geus kolot pan liat. Kumaha teuing nini? Nini. Susuna kada luar sa. Halo. Ulah kadaluarsa sia. Eta teh bermanfaat gede pisan. Eta bisa dikeureut dijieun kupluk. Ya kamana we ngomong malah. Komo geus peuting kieu mah. Geus sajam teh reh. Wah, lami keh. Teraskeun. Teraskeun cek. Lanjut. Kieu ieu teh. Abdi enjing siang teh bagian di Cirebon, jadi langsung teu balik langsung ke Cirebon. Ulah naon, ulah lila teuing karunya capek komo ieu mah pan Rajab. Ai Rajab mah disebatna teh pan bulan nu berkah, jadi loba berkat. Matak ulah lami teuing. Wios nya ce. Wios Bu, sakedap wios. Wios. Siapa rewel atuh. Tapi udah pikir-pikir salah abdi rek naon nanya ke ibu-ibunya udah milu mayar ge hanteu. Alhamdulillah. Paling henteu dina Rajaban teh aya maos salat. Mau sholawat ageng fadilahna payunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan supaya paling henteu ngabuktikeun dari ngabales mah moal mungkin karena cinta na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka urang sadayana. Insya Allah. Nu terakhir aya dina Rajaban teh naon? Aya paling henteu tausiyah. Mata abdi teu nyebat naon papatah, nyebatna tausiyah. Bahasana dina Quran teh watawasau bil haq watawasau bis sabr. Silih elingan. Lain teu apal, sarerea ge apal, tapi sok kadang teu eling, matak diingetan. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Geus amin nya ce. Teraskeun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu berikutnya terpenting dari kumpulnya kita malam hari ini adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Isra Mi'raj? Ini Pak, di ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama yang sering dibacakan itu kan Allah menyebut diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah subhana maha suci alladzi zat Allah asra nu parantos ngalempangkeun bi abdihi ka hambana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ti masjid haram Mekah ilal masjidil aqsa ka masjidil aqsa Palestina. Diawali dengan kata subhana. Kenapa subhana? Subhana ini kan bahasa yang diajarkan oleh Allah untuk kita ketika kita melihat atau menyaksikan sesuatu yang ajib. Anu naon? Ajib. Ajib, yang istimewa, yang indah. Kita baca apa? Subhanallah.
ngaliwat lalaki kaset subhanallah, ngaliwat awewe gelis Subhanallah. lah henteu mau subhanallah Innalillahi. paling ngekiu tara subhanallah ari pokna teh naon sabab kadang-kadang letah jeung hate beda cenah. Ai letah subhanallah ai hate teu bener pikiranana mata berarti kaasupna teh naon talbisul haqq bil batil cenah nyampurkeun nu hak jeung nu batil mata tara ngomong subhanallah geus we naon kieu leres subhana ini kan kalau diartikan berarti maha suci. Kalau di ujung doa nih kiai kan sering baca apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, subhana rabbika rabbil izzati, Tuhan yang maha agung. Suci tina naon? Amma tina perkara yasifun anu maraneh jalma-jalma nyipatan. Naon nyipatan teh maksudna nu paling pokok kan aya dua nu sesat teh hiji Yahudi nu kadua Nasrani manehanana nyipatan Allah bari sarua jeung makhluk. Cek Yahudi Allah teh boga anak ngaranna Uzair, Nabi Uzair. Cek Yahudi sabagian deui Allah teh boga anak nyaeta para malaikat bari malaikat teh cenah awewe. Cek saha? Yahudi. Maka dibersihkan subhana amma yasifun tina jati jalma-jalma nu nyipatan Allah salah. Nasrani punya pikiran, punya i'tiqad bahwa Allah teh boga budak ngaranna Isa, bahasa ayeuna disebutna naon? Yesus. Dibersihkan. Kunaon geuning bahasana subhana membersihkan Allah. Makanya nih Pak, hikmah nu kahiji tina peringatan Isra Mi'raj ayeuna orang kudu ngabersihkeun zat Allah dina hate urang, ngabersihkeun dina hate urang. Dan memang Allah hakikatna oge bersih. Ieu kudu ngarti urang ngaji. Halo. Lain hartina Allah nanaon? Kotor sanes. Hate urang na nu kudu bersih dina nyipatan Gusti Allah. Kieu lah abdi nanya kieu heula. Bu. Halo. Nu nyiptakeun makhluk saha? Allah subhanahu wa ta'ala. Leres? Nu nyiptakeun langit bumi jeung saeusina kaasup urang saha? Allah. Ai pangeran nu hakikat saha? Allah. Pertanyaan anak kieu, lamun urang eueuh teu diciptakeun ku Allah, eta Allah aya henteu? Aya henteu? Aya. Leres? Lamun salam dunia jalma teu nyembah ka Allah, teu ibadah ka Allah, teu iman ka Allah, Allah pangeran sanes. Pangeran angger. Leres? Makanya Pak, karena hakikat Allah itu Tuhan, hakikat Allah itu pencipta, rek aya atau henteu urang, rek ibadah atau henteu urang, nya Allah mah angger esa, Allah mah angger aya, Allah mah angger pangeran. Kahartos? Maka urang dititahna teh nyaksi nu disebut syahadat. Numawi disebutna naon? Asyhadu alla ilaha illallah. Urang nyaksi jang saha urang nyaksi kauntunganana jang urang lain jang Allah. Da Allah mah teu disaksi ku urang oge angger esa angger aya. Kahartos?
Jadi nu wajib ngabersihkeun teh diri urang kana hate urang. Bersih dari apa? Bersih dari mensifati Allah, dari sifat-sifat yang tidak layak bagi zat Allah. Naon? Nyaeta sifat makhluk. Anu dina sifat salbiyah teh wujud qidam mukhalafatul qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah ilmu hayah sama basar qadiran aliman hayyan basiron. Ibu-ibu nama cari cingwai sarare nunutan api-api date apal arapal bu tuh piraku teuing henteu deket ka pasantren teh nya wujud kidam bakonya. Halo putik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Akhirnya dimusikan kudu belah dia. Cekang ajengan cina ulah serius teh ngajina lah heureuy we kunaon sabab nu boga prakarsana pemuda. Alhamdulillah. Maka aing kudu nyanyi we ieu mah. Halo. Bu dino sifat 20 tepan dibagi 4 nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Tak aya nu kadua teh sifat salbiyah nu eusina sabaraha? 5 leres qidam baqa mukhalafah lil hawadits qiyamuhu bi nafsi wahda niyah. Sifat salbiyah berarti sifat anu ngaleungitkeun ngabersihkeun zat Allah tina sifat-sifat anu teu pantes. Naon sifat nu teu pantes teh? Nyaeta sifat-sifat makhluk. Naon sifat makhluk? Model kieu Allah qidam berarti la awwala lahu ta'ala. Muntijan pan kitu. Allah tidak ada awalnya, sabab lamun nu aya awal nama saha? Makhluk. Karena kalau ada awalnya berarti membutuhkan yang mengadakan. Tak diajak ngaji kira aing mah. Halo. Dua aya bako mencek tiga naon? La akhiro lahu ta'ala, bahwa Allah teu aya tungna. Sabab nu aya tungtung nama berarti